Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at, amma ba'du. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, hafidhanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat, wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat, wa akrimu maulida nabiyyikum, fa insyaallah man fariha bina farihna bihi. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama wal asatidil kiram, wabil khusus al-mukarram kesepuhan urang sadaya kersana Abah Haji Abdul Karim beserta para kiai nu sanesna nu sekaligus ku jisim kuring dibika hormat tur dimulyakeun tur diteda doana. Wabil khusus muballigh anuti daerah Cianjur kersana akhina al-mukarram Kiai Zainal Muhtadin garis miring Kitorolong. Para qori baik anu ti Serang oge anu ti Tanggerang puji sim kuring dibika hormat. Teristimewa aparat pejabat pemerintah sami puji sim kuring dibika hormat. Anu sangat puji sim kuring dibika hormat deui para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda, anu didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sakampung Cilongok ku Allah kabeh sing disarolehkeun. Teu cukup ku amin bae kudu ku ibadah. Sanajan ngageduk bage amin tilok salat tilok haji mah pajueun jurig. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi parantos nasehat ti guru urang anu ti payun. Sakitu jelas jeung gamblang ibu-ibu. Ulah ditanya ke di tetangga imah, kiai tadi dua nerangkeun naon? Biasa bae. Ulah sok biasa bae. Peringatan Maulid Rasul nu dirayakeun ku masyarakat bertepatan bulan Rabiul Awal. Padahal bulan Rabiul Awal salah satu bulan nu tidak termasuk dimuliakan oleh Allah. Bulan nu dimuliakan ku Allah dina Al-Qur'an aya 4. Minha arba'atun hurum. 4 bulan. Pertama bulan Rajab. Nu kadua Dzulqa'dah. Katilu Dzulhijjah. Kaopat Muharram. Rabiul Awal tidak termasuk bulan anu dimuliakan ku Allah. Tapi kunaon jelema? Begitu rek datang bulan Maulid Rabiul Awal, rapat nage genep bulan keneh. Kadang 4 bulan keneh geus ngomongkeun kumaha ieu muludan. Ngondang saha kiaina, saha qorina, beraduit biayana.
Nah iyalah bapak-bapak ibu-ibu. Ternyata aya rahasia naon atuh di bulan Maulid. Ternyata aya hiji rahasia dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyantai bae heulana. Kangjeng Rasul para hadirin diutus ku Allah ke alam dunia. Nyandak 5 tugas teu seueur. Karena unsur manusia diciptakan oleh Allah itu 2, 1 ruh, 2 jasad. Ketika ruh Allah ciptakan, ditanya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum? Begitu ditanya ku Gusti Allah, wahai cabang bayi, cek Gusti Allah, apakah sia ngaku bahwa aing ieu pangeran sia? Sadayana cabang bayi jawab, qalu bala syahidna. Sumuhun Gusti, kantenan Gusti, Gusti teh pangeran abdi, abdi sejataat, sejaturut ka parentah Gusti Allah Subhanahu. Roh diciptakan ku Allah, kenal jeung Gusti Allah, tapi ketika nempel di jasad manusia, burusut jelema lahir ke alam dunia. Kunaon roh tekenaleun ka Gusti Allah, kunaon jasad urang tekenaleun ka Allah. Maka diutus Rasulullah ke alam dunia. Ketika Rasul pupus, diteruskan oleh sahabat. Sahabat maut, tabi'in neraskeun. Tabi'in teu aya atba' tabi'in. Ulama mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, guru urang, terus kadina ka santri budug anu terakhir. Lumayan budug-budug. Teu sah jadi kiai namun teu budug heula. Ibu, Pak. Nah iya para hadirin wal hadirat, ketika eta roh tadi nage kenaleun ka Gusti Allah, nabat aya geus nempel di jasad teu kenaleun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka diatur oleh ulama para hadirin wal hadirat melalui ahli tafsir, melalui ahli hadis, melalui ahli bilaghah, melalui ahli tasawuf, melalui pantauhid, usuluddin dan lain sebagainya, supaya awak urang ieu, ruh urang ieu kenal deui ka Allah Subhanahu. Ingat bapak-bapak ibu-ibu, karena urang di alam dunia ngabogaan musuh, baik kiai, teu pejabat, teu rakyat, teu nu miskin, teu nu bodoh, teu nu pinter, kita mempunyai musuh. Bejakeun musuh urang, bejakeun ulah. Musuh orang aya 4. Lain nomor 2, lain nomor 1 lain. 4 musuh orang. Nu kahiji dunya, nu kadua nafsu, nu katilu setan, nu kaopat syaitanul insi. Ialah musuh orang para hadirin wal hadirat. Yang pertama dunia. Kunaon eta dunia ditenden ku ulama, musuh orang peringkat paling pertama lain setan nu pertama musuh orang teh, tapi dunia. Oh ternyata dunia mah biangna jurig, endogna setan. Iyalah dunia. Sok Pak Bu para hadirin wal hadirat, padahal sapejit rejeung saindung sabapa gara-gara masinikeun warisan sampai tetatanya, sampai jadi musuh, padahal saindung sabapa masinikeun warisan. Eta kuat tetatanya sampai jeung dulur gara-gara masinikeun dun jaeta. Pajabat di penjara gara-gara dunia. Tukang ojek silin bacok masinikeun penumpang dunia. Pemuda ribut masinikeun parawan hideung. Kuat beak pelet jampang beak surade beak Madura. Masinikeun gara-gara dunia. Ulah cungan cengeus haram jadah doang. Euy, bener tak? Gara-gara dunia deui bae. Betul apa betul? Warung ieu rame, warung itu rehe, teluh ting seleber.
alabatan petasan. Gara-gara masih ini kan dunia. Pantes dijieun ku ulama musuh kita peringkat paling pertama dunia, sing horeng dunia biangna juri. Ibu-ibu marah ka salaki masih dikenaon. Jaya ta duit. Nah coba ya pan ka salaki. Dala. Ih, cu salaki nak katuka dala ku aing ge. Batur mah rumah tangga karena ke 3 tahun dala gelang 0,5 meter. Cincin kuat genep. Korong sampai ka berat segede tali timba. Aing mah tibarato ieu anting pepeli kubar ku kelong menang bapak aing. Eta ibu bisa nyengkreng gitu ka salaki kuat ngegerewek itu gara-gara masih dikenaon tah. Sugan ya urang dia ya, orang Cilongok. Aya nu kieu ya. Pan mata kuring sok aneh ka ibu-ibu. Ai keur nyiram. Kunaon ibu? Minyak seungit aing mah harenak ka ditukeun harenak-harenak. Kunaon? Ieu pasakan meuni mual. Sugan urang dia aya unu kana duit. Tadi itu kan 5 juta, tadi itu kan harenak aing mana duit gitu, harenak. Aya eueuh tadi kang nu kitu di Cilongok tah. Mun aya aing menta tilu deui ka dieu. Masih ini kan dunia. Para hadirin. Bener tante. Maka pantas cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun fiha illa dzikrallah wa ma wallahu aw aliman aw muta'aliman. Ad-dunya mal'unatun, dunya teh dilaknat, imah urang dilaknat, mal'unun fiha, nu gableg imah nageh dilak. Imah orang dilaknat, nu boga imah nage dilak. Nah juga mah geus duruk bae teh imah. Kayak heula can anggeus kuring ngomong. Mobil orang dilaknat, nu boga mobil nage dilak. Aju jual bae teh mobil. Kayak heula can beres. Imah orang dilaknat, nu boga imah nage dilaknat. Mobil orang dilaknat, nu gablek mobil nage dilaknat. Illa zikrallah, terkecuali imah nak teu dilaknatku Allah, lamun eta imah nak dipake ngaji, dipake ibadah, dipake maca sholawat, dipake maca Quran, dipake tahlil dan lain sebagainya, kakarak imah eta henteu dilak. Maka pantas cek Rasul, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah, caangan ku anjeun imah-imah anjeun ku ngalobakeun maca Quran, ku ngalobakeun salat. Nu mawi Rasul mah kadang-kadang ketika rek salat fardu, qobliyah dirompok, ba'diyahna di masjid. Qobliyahna di bumi, ba'diyahna di masjid. Qobliyahna di masjid, ba'diyahna di bumi, supados bumina dianggo salat. Percis siga orang Cilongok. Tilo kamara sidi mah bae. Ngamalkeun nu eta sigana tah. Pan ieu beungeut ngedul kabeh berjamaah ku aing kaciri model kieu mah. Ulah juga ngerti tah ku ibu tah salaki. Geus kol. Geus kol. Kudu gablek pol. Berjamaah kamas. Kudu boga kais. Tereh malalod. Mauludan pakedak-kedak, berjamaah pak kosong-kosong. Wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatis saniyah wa minha huduru salatil jamaah. Berjamaah kak, masuk tepara rugu. Nah, Cilongok onam lah, bu, Cilongok bau, kesohor orang dia mah. Ngaji jeung berjamaah kasohor gitu ngaredol maksudnya gitu. Komo di mah subuh, woi, sok aja cenah ge 5 baris, kan ngabarisna kaburi hiji. Doang bebek lempang laku di bedilan masa urang-saurang. Mal'unun fiha illa dzikrallah, terkecuali imana dipakai ibad, dipakai salat, dipakai maca Qur'an.
Kakarak imah etan teu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Mobil orang dipakai ngaji, dipakai nulungan yatim piatu, dipakai tetangga nu mika butuh, dipakai nyenangkeun anak pemajikan. Kakarak mobil eta mah teu dilak. Tuh, kahartos Ibu. Maka dina hadis saya nerangkeun ad-dunya jifatun. Dunya tebang keliling. Dunia tebang keliling. Dunia itu bangke dulur. Saha nu teu gila, saha nu teu jijik kana bangke. Ibu gila teu kana bangke. Contoh bangke hayam, gila teu kana bangke hayam. Gila laju kumahakeun eta bangke. Heuy, ka manakeun? Piceun, kamanakeun piceuna? Keheulan. Lamun dikubur bauna eueuh ngan bangkena teu aya manfaat. Lamun disotkeun di pangruntahan mungkin buruk bangkena, bauna mungkin henep. Terus kumaha tuh? Supaya aman piceun eta bangke kalele jumbo. Nah, engke dihakan ku jumbo ta bangke hayam, bangke kotok. Jumbo nak gede, bangke nak beak. Geus kitu ku urang dibedolkan lele jumbo nak dijual ke pasar ku urang ngajual lele jumbo apa ngajual bangke? Jawab. Ngajual naon? Lele. Diisingan ku santri. Itu deui kuring keur nyeun tamsil nyeun kias. Lamun eta dunia ibarat bangke, piceun ta bangke kanu manfaat. Masjid keur dibangun, duit urang piceun ta ka masjid. Supaya boga jumbo. Aing nemayaran kiai ti Cianjur. Sedang 8,5 juta. Cek nu saurang deui, aing nemayaran kori. Cek nu hiji deui, aing anu mayaran tenda kan beres. Nu saurang sia nyumbang teu pokoknya mah henteu aing mah aya tenaga. Terus apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawean? Betul apa betul? Iya mah nyumbang henteu. Masyaallah ngagawean teu daek. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Heh ditanya, sia nyumbang nguludan? Henteu aing mah. Atuh mending aya teh mah henteu tenaga penting. Kajian hayu urang mending ngampar yuk, beuh aing nyeri cangkeng. Atuh mending keneh nyokotan berkat, aing nyeri tak-tak. Nyatu yuk nyatu hayu cenah lebah nyatu be hayu aya tadi celongok nu kitu atuh mending diendrin kunaon ngabetan tah hirup nyumbang teu daek mantuan teu beuki ka panitia be patang-patang panteng-teng aing mah teu cocok cenah panggung kieu ye ngagawean henteu ieu lah jelema kalakuanana teu boga harta tenaga cek nu saurang aing nu nyieun kueh mah tenang pais aing nu nyieun bugis aing nu nyieun, cek nu saurang aing nu meuli jeruk, cek nu hiji deui aing nu meuli anggur, cek nu saurang deui aing nu ngakana. Buruk nu ngakan mata kue, jeung buah-buahan, basi bisa-bisaeun. Pan mah hayang ngakan kabeh. Aya nyumbang teu daek. Tah iyalah dunia bala hadirin. Ketika dunia na dilemparkeun kana tempat manfaat, insyaallah amin ya rabbal. Nah, hiji ta musuh urang dunia. Yang kedua, musuh urang eta nafsu. Nah, iya. Wahia syarrul a'da. Pang gede-gedena musuh mah nafsu. An nafsu katipri nafsu tekos orok. Ketika orok ibu punten anak ibu anyar keneh ngajuru. Masya Allah, pada ngajuru nyeri teh Bu. Nyeri teh Bu. Eta kula pernah nanya ka indung kula. Indung kula keur diuk kieu we. Kula nanya, "Mi, menang teu nanya?" Nanya naon? Atuh teh yang nanya be. Ah, gara kasep, gara bager. Atuh ka anak mah. Menang teu mi nanya? Ah, gara rek nanya naon? Umi keur waktu ngajurukeun abdi nyeri teu? Wat nangtung langsung.
Atuh maran be nya jendol tah hulu sia. Aing mending ngeujeun-heujeun sampai ka soek-soek aing astagfirullahaladzim. Aing kitu cek ulah sok soek eta. Bapak sia mah jeung abah sia mah diuk beberi ngarokok kelebus kumaha ngomongna indung sia geus bijil. Ih, Masya Allah pala diri sadaya pohara eta indung. Tapi indung kocak jengek ngalahirkeun. Bu, bener teu? Euy, bener teu? Cing. Bo, nu mawe eta orok Masya Allah bunya. Mata ketika ibu melahirkan, Pak, Bu, singkade para pemuda, hormati indung bapak. Indung orang aya keneh, bapak orang geus eueuh, senangkeun. Mak, mah hayang naon tong ngalamun, aya nama tenang, aya abdi. Kami anak mak mah hayang naon? Hayang apel teh neurak teh. Anggur mah anggur asem. Mah mending dahar yuk ka Padang, jauh amat sia nyatu ka Padang, buadeg di daun ge. Mah yang meuli baju, jang naon, meuli baju aing mah. Mah yang meuli bedak nu seungit, geus kariput pipi aingna ge geus teu bersahabat deui. Sanajan dikendal ge kos oncom supaan. Boong aing. Mah yang naon tuh, mah yang emas, ayang. Sabaraha gram mah hayang be 400 gram mah. Modar aing cek anakna. Saeutik kene ketika orang mampu eta indung hayang emas 400 gram ketika mampu saeutik kene. Ibu urang geus maot, abah aya kene. Senangkeun. Bah tong ngalamun emak moal hudang deui. Kabeh ge bakal maot, urang bakal nyusuh teuing isuk teuing pageto, teuing abah heula, teuing kula heula. Teuing kula timberi, teuing abah ti heula. Abah yang naon tuh? Abah yang beli mobil. Lah lieur jangan naon yang beli mobil. Mending itu yuk, bakal kakotok teu neurak teuing. Abah yang jeruk harenek teuing mah. Hazem. Abah yang kawin deui, hayang kawinkeun. Ulah diulah-ulah sia tolol haram jadah doang. Ieu mah, hayu abah, geura kawin deui. Kudu inget ka emak. Emak gede jasana, geura kawin deui. Ih tolol. Ulah gitu. Kawinkan, Bu. Kawinkan, Pak. Di urusan teh ku urang. Ja eta kapinteran ibu mah kuat pohara ketika anakna 12 ditinggalkeun ku salakina. Ibu-ibu mah kaurus ta anak. Bener teu? Anakna 20. Salakina maot. Kaurusan. Bener Kiai, bener. Mana buktina? Eta kotok. Anakna 20 kikieu. Apa aya anak kotok jago ditutur-tutur ku anakna? Eueuh, lalaki mah moal begugia. Hayo ngaku siapa? Haram jadah doang. Tong jauh-jauh Pak pamajikan mantuan tetangga kerhajatan 3 jam pamajikan eueuh anak 4 waduh aing ge ripuh nu hiji yang ngising nu hiji yang dahar nu hiji mantok ke cendol huluna nu hiji kanjuta kejempet nyelap kieu Allahu akbar modar aing model kieu mah tapi ibu-ibu tadi tah cekit Kiai nu ti payun ka urus bae nu kumaha ge bener teh Bu makanya Pak jangan sakitin mereka. Kasihani dong saudara. Ibu-ibu itu makhluk lemah saudara. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyayangi saudara. Cek ibu-ibu cocok terus Kiai kadeng yang takut jadi bapak sia. Tuman. Tenang Pak, kadang dibabak deui ku aing. Bo, rek naros. Ibu ngajuru nyerinya. Mantak pantas cek kesehatan begitu borosot ibu-ibu ngelahirkan perbuatan bapak-bapak 40 hari mohon maaf karena apa urat kecil putus 5.000 urat saraf yang kecil nggak boleh 40 poe cek kesehatan ari cek hukum agama mah ari geus saat mah getih nipasna atuh geus paparan deui kajian 2 minggu endah bae tapi cek kesehatan dilarang 40 hari karena naon pegat 5.000 urat saraf anu leutik pegat beres 40 poe urat gede asup deui teu ka sapi eta atuh eueuh mun teu reuneuh deui bae ka dituna eta
Ulah haus ya Aram Jadah doang. Ngarti henteu tah lolol budak kuari. Bo, punten eta arak. Arak. An nafsu katipli nafsu teh kosor. Lamun ibu nyusuan anak. Pada hadirin sadaya, 2 tahun kudu disapih. Eta nafsu teh kos orok, lamun orok teu disapih sampai aki-aki nyusu bae ta orok. Teu kitu besok suceng bae. Anakna nyusu bapak ngebonceng. Ketika diputus ku ibu disapih ngaranna. Malah hadirin wal hadirat. Kumaha eta? Orok sampai sabeting ceurik kejer ka dituna mah ceurik moal. Nafsu kos kitu. Wahia syarrul a'da, panggoreng-gorengna musuh itu nafsu, sehingga itu nafsu saking jahatna bisa ngahijab karena ilmu. Walaupun orang yang punya ilmu karena nafsu bisa terhalang ilmunya, saudara-saudara sekalian. Contoh boga pencak Cimande, hebat silatna tuh guguruna Cimande, Cikalong, Cigondewa, tapi beak kabeh ku cilaka mah. Saan bisa nangkis cilaka. Hebat bapak silat. Di kamar mandi gua brug belabuh. Cek icuna, abah kunaon aing labuh. Pan abah pinter Cimande teu katakis koing laleur mah cenah tuh. Allah. Hendak jelema ulah sohor-sohor, Pak. Hebat Cimande, hebat Cikalong. Waduh, lamun eta rek gelut anu boga Cimande boga silat yang didahulukan nafsu. Oh, wah dikuring aya tukang silat hebat. Gelut Pak, itu pinter silatna, iya pinter. Allah karena nafsu siling gegel tungtungna. Kumaha tadina papan abah hebat maka jurusna atuh Allah nafsu ya ji atuh Allah jurus leungit kabeh siling gegel tungtungna. Gara-gara innan nafsa la ammaratum bisu. Lah siapa ngaledek aing nyaho lah. Kifatullah ngeunahun tadi masyaallah. Kinanta kena jadi teh Ki Haji Suro ngeunahun. Masyaallah kukelat eta Quran. Hendak ulah pernah ngobrol jeung Kifatullah. Haji Pat, urang tukar bayu. Haji Fatullah anu ceramah. Terus kula nu ngaji. Tukar cek ulah aya kuari mah. Tukar profesi atau kula bisa setik-setik mah ngomong mik nama kan mik eta kori teh pan leme suarana paling leme suarana atau mik diomem dikiki atau enggak bisa tah mah innan nafsa la ammaratum bisu. Jadah doang. Cek ulah tuker bae yuk Kifatullah yuk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Cek ulah tuker bae Kifatullah yuk. Kifatullah anu ceramah kula anu kori ngan moal endah lamun tukang kori jadi penceramah bu ngahormat ge mun teu dilagungkeun manehna ngahormat penghormatan kok dilagukeun hadirin hadirat rahimakumullah ira anggeusna eta teu keburu subuh nggak sajepat anu kori belah kula nu ceramah mangges jeung ki torolong itulah ulah cuma cengi rodiah haram jadah doang innan nafsa la ammaratum bisu. Buang Muhammad jet pam.
Wallahu alam bimuradi. Sesungguhnya nafsu itu marentahkeun kana perkara teu bener. Kan nafsu kebagi-bagi. Aya nafsu sabuiyah, aya nafsul ammarah, aya nafsul mardiyah, aya nafsul mutmainnah. Makana ahli thariqah mengomongkan 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul akhfa, latifatul sir, latifatul qalab. Merangan eta tah nu et. Terus ketika jelema merangan hawa nafsu, nah iya jadi hijab eta nafsu. Sanajan ahli ilmu, ternyata eta nafsu bisa ngahalangan kana ilmu. Iyalah bapak-bapak ibu-ibu, nemawi berkah maulid supaya mudah-mudahan nafsu urang bisa diperangan ke urang. Da Rasulullah uswatun hasanah, contoh pikeun urang para hadirin. Ketika Rasul berdakwah ku indah dakwah Rasul mah, ku ngeunaheun dakwah Rasul mah, ku pohara dakwah Rasul mah. Ketika haya hiji kafir Quraisy dongkap ka Rasulullah, Muhammad cuk kafir Quraisy, aya naon mang? Aing hayang asup Islam, mangga Islam teu maksa. Teu meunang urang ka orang kafir, hayo sia kudu Islam, hayo sia kudu Islam. Ulah. Enggak boleh. La ikraha fiddin. Teu meunang maksa urusan agama mah, Bu. Sebab taufik hidayah ti Allah. Doang urang masyarakat. Hayo sia salat masyarakat, mun teu salat poe dikadek saurang-saurang. Enggak boleh. Tugasna kiai ngajak bapak-bapak ibu-ibu mangga gerak ka masjid, mangga ka pangajian. Tugasna ngajak wungkul, taufik hidayah nu gaduh Gusti. Tugasna teh ngajak wungkul, nu gaduh taufik Gusti Allah. Sakitu. Gugur kewajiban geus ngajak bae ge. Dan nu gaduh hidayah mah jeung taufikna Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta jelema Muhammad aing hayang asup Islam, mangga cek Rasulullah. Ngan aing mah embung salat. Ih kumaha tadina? Terus aing mah embung ngaji, doang orang Cilongok. Aing mah embung sedekah, aing mah maling hayang terus. Ai kitu? Aing mah ngajablay hayang terus aing mah. Aing mah gapleh, judi hayang terus, maling hayang terus. Ai kitu? Apa jawaban Rasul? Sok tenan naon cek Rasul, anjeun asup Islam kop anjeun aya embung salat mah cek Rasul, kop anjeun aya teh mah embung zakat embung sedekah tenan naon ngan aya hiji cek Rasul syaratna naon Muhammad ulah ngabohong. Cek orang Quraisy kafir Quraisy lah kecil teu ngabohong mah Muhammad, aing mah aya tilu ngabohong mah aing mah kecil, aing mah jelema kakapeungan aing mah kadang-kadang. Mangga atuh cek Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Waduh, asup Islam. Begitu asup Islam kulantaran jelema geus biasa ngajablay pagawean, tilok salat mah puguh, malingna pagawean, judina pagawean, mabok-mabokna pagawean. Hiji waktu eta mainna rek maling. Begitu rek maling, inget kana mangan Rasul. Cek Rasul tong ngabohong. Cek mana nek maling, waduh kayak yang ditanya ku Rasul, sia poe ieu maling tuh muncul aing teu maling padahal aing maling berarti aing ngabohong. Eueuh teu jadi tah. Begitu nya narek ngajablay geus dibuka tok 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 tok, Masya Allah. Begitu dibuka ku jablay ingat kana omongan Rasul, kayak yang ditanya ku Rasul, sia poe ieu ngajablay tanto muncul aing henteu padahal aing ngajablay berarti aing ngabohong teu jadi. Padahal bikangna geus tinggal susu doang jeung cangcut. Kenapa ngejadi enggak. Lagi galau. Enggak. Teu jadi. Begitu rek judi, rek minum-minuman, engke aing ditanya ku Rasul, siapa iya judi tante, minum-minuman tante, muncul aing henteu, padahal aing judi, berarti aing ngabohong. Tungtungna maling henteu, zina henteu, judi henteu, salam. Inilah dakwahnya Rasul. Begitu indah, bapak-bapak, ibu-ibu. Mata Rasul mah wahyu ti Allah Subhanahu wa taala.
Nah iya musuh orang nafsu. Innan nafsala ammaratum biso, nafsu merentahkeun kana perkara nu jorek. Ngan kurang robah kumaha ya nafsul ammarah supaya jadi nafsul mutmainnah, supaya jadi nafsul mardiyah. Daek salat, daek ngaji, daek ibadah jeung sajabana. Makana wahia syarrul a'da, musuh kita yang kedua ialah nafsu, bapak-bapak ibu-ibu. Dua jam raya. Dua karakter. Anggaskeun ulah Bu. Dua deui. Yang ketiga musuh kita setan. Setan musuh Nah, mata Allah nyimpen makhluk dua di dada orang. Satu malaikat mulhim. Yang kedua setan laknatullah. Ketika manusia akan berbuat amal, baik jelek maupun bagus, amal soleh, amal goreng, maka itu diharewas kedua makhluk Allah. Diharewas ke makhluk Allah. Begitu adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ulah make atuh. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Cek malaikat, hei budak Cilangok nu ngaredul. Udang sia udang. Salat subuh heula 2 rakaat, biasa tong loba-loba. Atuh kabeh ke subuh mah 2 rakaat. Nek abuya teh nek kiai teh nek ajengan nek nu miskin nek nu bodoh 2 rakaat. Imakot amprekan pemuda. Salat subuh 4 rakaat. Woi, sia loba amat ulah uji-ujian jeung pangeran mah ka haji lah. Ih tolol. Lain kitu sia lebah dinya mah. 2 rakaat cek malaikat. Eta mah geus salat subuh, hobae sia. Rek molor deui tah, rek naon? Yang penting sol. Ih, wayana kamu berjamaah. Pak Bu. Parentah ku ibu. Pak, gak ada berjamaah. Udangkeun ku ibu teh salaki. Tiupan tarangna. Pak, udang. Oh, itu udang. Hudang manteu dadana ku ibu. Pak itu Abah Haji geus leumpang tuh Pak ka masjid Pak. Euy isin euy. Isin ngadengenan tuh. Udang. Getek udang manteu. Toelan deui ku ibu beuteungna Pak. Udang isin teh udang kana bae bujalna toelan Pak. Udang. Udang kena baik handapan bujal udang tungtungna hudang duaan eta cek salakina mana udang iya bulu udang lobot amat bulu udang tungtungna kajebit udang deui bae teu ka masjid deui bae eta kumaha cek setan lah. Salat mah gampang sia, umur sia ngora keneh, cek jurig ya. Umur sia ngora keneh, alam dunia tangeh keneh ka kiamat, umur sia panjang keneh, bari isukan ke subuh mah aya keneh, cek jurig kitu tah, Bu. Euy. Mentak ilah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan eta musuh urang anu nyata. Setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan eta ngajak-ajakan ka pakiran. Neuk naon sia? Nyumbang muludan gede-gede teuing. Nu bongar loba keneh. Enggeus, mending pake ka ditu piknik.
muludan melobaan. Tata gitu. Itulah setan. Nek naon, beak duit sia dipakai muludan. Mending pakai beli baju, mending pakai beli mobil, mending pakai beli mending pakai hura-hura. Ieu cek tangkorak set. Pan eta setan eta Pak Bu, Masya Allah. Pan eta memeh Nabi Adam di surga, iblis geus ibadah 80.000 tahun. Tidak sujud ke Nabi Adam ku Gusti Allah, teu beukian tangkorak iblis. Saya mau maneh. Atau diusir ku Gusti Allah. Pernah ku malaikat Jibril dirayu eta iblis. Iblis. Ainan bril. Atuh eueuh na kitab na boh kikituan. Eta mah aing bae yang ngomong. Yang meraktekeun ieu mah. Iblis. Ainan bril. Atuh coba sih sia tobat ka Gusti Allah. Pan Allah mah innallaha ghafurur rahim. Ghafurun liman taba. Rahimun ay liman ato'a. Lamun anjeun tobat, atuh pasti iblis diterima ku Allah. Ai sia tobat mah akui dong kesalahan. Cek saya tak. Cek malaikat Jibril. Kumaha eta tangkorak iblis ngomongna? Kuat ngomong kieu. Cek iblis, "Bril. Lain aing nu salah. Pangeran Allah nu salah." Allahu Akbar. Nyalakeun ka pangeran, ngaku bener. Antak lamun jelema hirupna ngaku bener, berarti eta turunan iblis. Ngaku bener. Lamun jelema hirupna ngaku edan, tereh cager. Tapi lamun ngaku cager, edan keneh tah si eta. Hartosna kudu tawadu ari hirup mah. Betul betul. Temenang, pagagah-gagah, temenang, paluhur-luhur. Di atas langit ada langit. Betul betul. Nya doang jelema pa aya dongengna. Kergikian me jelema, mang kunaon? Aduh, cangkeul kula mah lieur hulu, tos di mana? Tos di Lampung. Ai kitu mang, tos naon? Tos nyokot dangdur sagede drum. Allahu Akbar. Di mana aya dangdur sagede drum? Eta jelema nu ditanya, bari kikian deui cenah ge pukul lagi cangkeul. Geus di Jakarta ti Tanjung Priuk. Tos naon mang? Tos meuli langseng sagede leuit. Ujung naon mang? Jeung ulup dangdur eta. Jeung Allah nya teu bisa ngomong. Dak awas. Euy, Bo. Mantap orang kudu robasa loba dos. Kasalaki kudu mesti ngahampurakeun. Osok ya urang dia sering ngahampurakeun dosa salaki jeung pamajikan osok. Deh, setahun 2 kali, saling sekali. Hampurannya Pak geus. Kudu nama ulah kitu, da rumah saloba dosa urang teh kudu tawadu. Ibu nu hampura, salaki anu diuk, suksruk ku ibu, tuh doang tetangga kula. Rajin. Dia cek kiai kudu kitu hampura mah. Bu masjid salat sunah dipapag salakina. Bade senyum Pepsoden. Ring. Langsung assalamualaikum waalaikumsalam. Gek salakina didieukeun. Langsung nyuksruk pamajikanna Bu. Ngahiung doang ambulan. Ampura mamanya selama rumah tangga jeung bapak mama maloba nyumpusikeun ka bapak nya cerewe do banyak kanan ka bapak masyaallah sampai katorek jadi bapak sabelah. Gara-gara kumaha masuk di cere kanan bae ampura nyapa mama maloba pamenta ka bapak masyaallah tapi kadang-kadang bapak minta ka masuk tulok dibere ku mama. Hampurakeun bijing ke mama ka surga kahalangan teu jadi gara-gara dosa mama ka bapak mata koi hayang dihampurakeun dosa ku bapak ngahiung kosarina. Salaki dikitukeun Pak leuleus tah hate ku majikan. Kumaha cek salaki? Ih, ngahiung deui bae tah ge. Kos mobil ngawal Wahidin. Aya ge bapak. Nu kudu dihampura mah kumaha? Bapak mah komo. Loba dosa ka mama loba ngabohong, ngomong nama neuk pengajian orang gilir kanu ngora.
hampurakan bapak, mari dokenya mah, biji ke bapak ka surga terjadi gara-gara dosa ka mama. Hampurakan bapak, bapak bisa nyumbadanan seorang suami yang belum bisa bertanggung jawab. Hampurakan dosa bapak. Macek salaki cek pemajikan anak. Ih, aya ge mama. Anu kudu dihampura mah. Ih, aya ge bapak, ih sia mah kereng bae sih, pas ada ieu tungtungna. Aya kitu kumaha tadi eta hampura kitu. Atuh awat terjadi tungtungna eta sudah hampurakeun dosa. Kalau kapas saya tungtungna. Ulah cuma cengir icih, ana haram jadah doang. Maka pantas sekarang jeung Rasul hadirin sadaya, setan ngomong kieu, ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ahlaktun nasa bidzunub, aing ngancurkeun manusia ku dosa. Digoda ayo ketika turun Idul Fitri habis salat sunnah, manusia sudah berhura-hura piknik ke laut, kemana poho dohor, poho asar, poho maghrib, poho isya dan lain sebagainya. Mereka habiskan uang dengan berjudi, berhura-hura, dangdutan, judi dan lain sebagainya. Inilah ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah. Aing bisa hancur cek jurig ketika manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bari maca osok ibu maca istighfar. Osok keur moe pare. Dicongcong kotok parena. Tok. Langsung astagfirullahaladzim bisa kotok sia. Langsung jangan apa-apa jeprot di baledog tak kotok. Eta kotok mabu bari ingkur be kotok. Ngomong eta kotok beri kesel. Cekotok ya. Dasar sia budak celongok sia pelit sia. Dasar sia pelit sia. Teu kira-kira sia cekotok. Sia panen 50 karung, 100 karung. Atuh wajar bae ngakan pare 200 biji. Aing ja biasa ge tilok cekotok. Tuh wajar bae sia jeung beak pare sia ku aing. Dasar pelit sia pelit. Teu cara bulan mulut aing diudak udah gusian dipencit aing gusia. Waktu benang ke RT turun ngepung aing cekotok. Henakeun kotok dendam eta. Gira ku aing cekotok di arahan sia. Ibu-ibu ngepel di dapur keluar. Terus imah dipel. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek ibu aing paragel meuni cangkil masyaallah kulo ojor imah 22 meter. Beres ngepel kotok hi berkedeber. Kana ubin, kana keramik nu anyar. Culak tilu kutuk curut bengising. Sagede piring bade acak-acakan. Bari nyilek kotok heui moga imah keduk tai aing ye cenah. Eta buktina dendam tak kotok. Mantak wayana lobakeun maca istighfar ya Pak Bu, lobakeun maca istighfar. Ibu hayang jembar rezeki, lobakeun maca istighfar. Pamajikan kuring narajin di imah. Nyebokan anak kuat maca istighfar. Gulepok astagfirullahaladzim. Gulepok woi cek ulah naonan. Pancek haji ongkos supaya jembar rezeki. Ongkos atuh. Jembar rezeki atau jebur anak beak digebugan. Astagfirullahaladzim, gulepok. Astagfirullahaladzim. Oh, tos salat 33. Tos salat 3 kali minimal paling saeutik. Bener? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir nama. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana zurna li ziyarah sayyidina syafa'atuka rajauna inda rabbil alamina. Rasul datang bagaikan bulan purnama. Ketika Rasul membawa agama pertama, khairul qurun qurni kata Rasulullah, sebaik-baiknya kurun ialah kurunku kata Rasul. Kos bulan purnama bulet cang teh bulan purnama. Nah ayeuna abad teh geus menginjak 15 abad. Kuari tambahkan ku urang 14 jeung 15 jumlah 29. Talamun 29 ieu bulan caang apa poek? Bujur panci siaran poek deui. Iya zaman di caang-caang geus poek.
Iya zaman di bagus-bagus geus jore. Di bener-bener ge zaman geus rusak. Buktina nu bener disalahkeun, nu salah dibenerkeun. Hukum diome-ome. Naon melototan aing? Bikin kenceng aing, bikin peti, bikin gundam ya ka ditu na. Yang bener disalahkan, yang salah dibenerkan. Diteangan ku para kene ge hujah-hujah. Terus supaya kieu, supaya kitu, supaya kieu, supaya kitu, para hadirin. Aya geus poek ieu zaman. Dicaang-caang deh. Ibarat imah teh mah geus miis, geus loba hujan. Kadi-kadi urang geus teu bisa nyuhan. Ayeuna. Para hadirin wal hadirat. Justru kuatkeun ku urang di akhir zaman kieu. Ngaji saminggu sakali. Salat ulah tinggalin. Yang jadi pejabat teruskan ngajabatna. Yang jadi pedagang teruskan jadi pedagangna. Anu tani teruskan tanina. Para hadirin, salat ulah tinggalin. Sing alakur jeung duduluran. Ulah parasea jah kata urang sarua. Dulur kabehan ge para hadirin wal hadirat. Urang diciptakeun Gusti Allah tina nutfah. Asal pertama manusia. Nabi Allah Adam Allah ciptakan wa Adam min turab. Nabi Adam tina tanah, geus urang ge asal muasal tidinya ieu. Berarti ujung-ujungna tina tanah. Mantak urang hakikatna sarua dulur. Neukna kudu pasea. Neukna kudu ribut. Betul apa betul? Tina tanah, wa Adam min turab. Kumaha cenah? Kiai, tetangga kami mah pasea bae. Apakah eta diciptakeun tina tanah? Tina tanah teh geus sarua ngan tanah sengketa. Jadi pajakan sigana nu eta mah tanah si eta mah tah. Bengkok teh meureun. Tuh, teruskeun dagangna, teruskeun tanina, teruskeun jadi pejabatna, salat ulah tinggalin, jeung tetangga sing ngalakur berkah muludan, urang kabehan robah akhlak. Mantak Rasul diutus ke dunia, lain tah nyampurnakeun ilmu, tapi nyampurnakeun akhlak. Pantes qala Sayyiduna Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, apa beliau mengatakan? Al-ilmu qabla al-akhlak. Al-akhlak qabla al-ilmi. Akhlak itu dahulukan sebelum ilmu. Dengan akhlak yang mulia, yang sopan, santun, bertawadu, insya Allah dahulukan akhlak sebelum ilmu. Ibu akhlak salaki sing sayanya, bapak sing karunya kalau majikan, ulah mentang-mentang salaki, mentang salaki, geus marah kalau majikan, ada dasar ge sia mah bikang teu bener, ram jadah sia, nurut sia kain bangsat tuang sia, dasar sia bikang teu bener, bapak sia hidung sia kabeh ka bawah. Ngedenge sia kaing bangsat sia geus ngomong deui sia geus ngalawan deui kaing ai kitu sia teh nyaho kaing cek majikan atuh nyaho pan kakak salaki kula ti bare toge cenah mun geus marah aya piring disepak aya gelas disepak anak ngaliwat balik sekolah blutok digetok kuat mewek batur cek anakna mak ari bapak tanya kunaon teu nyaho engge aneh cek majikan aya ucing pak ucing ngaliwat ucing leuh kok disepak ucing pleng nek wancen ke belah itu lah ucing perongkolan kieu be ucing kapanggih ke baturna ditanya make bahasa ucing cek ucing kunaon sia perongkolan nyeri cangkeng tah lahir aing buku disepak cenah ku imah eta kumaha cek ucing baturna emang sia tah mah edan ieu sia tah mah imah eta mah edan sia tah mah edan cenah aing baru teh dijejek ku sia tah mah cenah atuh kitu sia maling lauk atuh henteu pan sia disepak teh nyaho engge aneh cek ucing cek kucing baturna hongos aya kitu mah aing kihibena hordengna sakalian cenah cek nu hiji deui aing ngising bena spring bed na kitu mah mata ke imah urang baru cik ucing salakina akhlakna jore tah model kitu masuk jore tak Rasul diutus ka dunia titah nyampurnakeun akhlak sing sopan ka saluhureun ka hidung bapa sing sopan sasalaman ku dicium tangan hareupeun kolot ulah sok teu pararuguh betul apa tidak tembokeun akhlak sama ilmu ngan jelema moal boga akhlak mun teu boga agama mantak ngaji ulah tinggalin saminggu sakal karti eta karti nah cek guru kula kitu ji lamun ceramah tanya bae nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu karti can karti atuh ngeusan sabab nu diuji kaharti jang naon panjang ga itu kaharti mah mun nu pendek kaharti bener gitu kumaha bapak-bapak ibu-ibu kaharti can cek guru kula ji tanya deui nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can encan mending eureun kacape-cape kajan dilanjutin eta ka ku belet ta otak teu kaharti bae aneh aing mah
Hapunten anu kasuhun. Moga-moga berkah maulidan urang disafaatan ku Rasulullah. Amin ya rabbal. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu, akhirati syafa'atahu, wa fil akhirati syafa'atahu, wa fil akhirati syafa'atahu, wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al hadhil qaryah qaryatan adaqaha Allahu libasal ju' bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bila ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna jannata ma'a man qala la ilaha illallah wahsyurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah iftah alaina futuhal arifin bihaqqi inna fatahna laka fathan mubina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'aana bi jahi 'abdika wa nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.